Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Pasundan. Insyaallah singkuring kalau yang digedeng ku Kang Sony, Deisan, Kakananda sareng Apiki bade cobi-cobi medar hiji cariyos silat, serial silat Sunda karya Bapak Hermawan Aksan. Jaka Wulung, jago Sunda, terah Prabu Siliwangi. Mitra Pasundan, rupina ieu serial teh kanggo sementawisma insyaallah didamel saminggon sakali atanapi 2 kali, utamina mah tiap dinten Sabtu sareng Minggu. Mudah-mudahan kapayuna mah tiasa langkung rutin. Hatur nuhun ka yasana nu ngarang Bapak Hermawan Aksan. Sumangga Mitra Pasundan. Jaka Wulung, jago Sunda, terah Prabu Siliwangi. Mitra Sunda nu mulia, sakumaha parantos dipedarku simkuring saparakanca yen Jaka Wulung manehna laju ngaberengbeng lumpat sasat nama ngudag 2 jawara. Nu eta 2 jawara teh jiga nama sapasang dadali sakti ti Pakidulan. Kahayangna mulang memang didorong ku pirasatna nu kacida kuatna. Katambah deui, secara kebenaran manehna teh nguping obrolan sapasang jawara nu dicuriga ku manehna deuk nguru ka wewengkon guruna. Di hiji wewengkon Pileuweungan, Jaka Wulung ngendoran lumpatna laju regeureun. Manehna mirengkeun di satu kangen hiji tangkal Kiara Jangkung. Di hiji padang dijukutan rada negla. Di dinya teh lumangsung hiji ijen padungdung nu rongkah ti jalma nu leuwih tuduaan. Jeung jiga nama eta ijen padungdung teh mangrupa hiji ijen nu teu saimbang. Kalawan gerakan-gerakan nu kalalasar, turut tangan ngandelkeun kakuatan tanaga-tanaga rosana. 2 lalaki nu bosongot bade amprotan teh ngaraponan hiji mojang nu umurna teh kira-kira 15 tahunan. Jaka Wulung kerung yen wilayah kurut nagrina bener-bener geus teu aman deui tina pangranjah rampog-rampog gerot. Sok sanajan anu ditarajangna teh atawa diraponana teh mangrupa hiji wanoja nu masih kacida ngorakene. Tapi tetela manehanana teh bisa ngayonan oge ketakna eta 2 jalma nu barmis. Bari manehna teh ngalugas pedang ipisna sarta gerakan-gerakan sarta lengkah-lengkah sukuna dibangun cepetna keur turut ta kacida hampangeunana. Mitra nu dimuliakeun ku Allah, rambutna eta mojang teh panjang ngarumbai. Kalawan dibeungkeut ku hiji pita nu warnana teh bungur. Rambutna ririaban katebak angin oge saupama manehanana ngagiwarkeun jurus-jurus panarajang. Dina ngelok sarta kalan-kalan mah satekah pola ngadiuskeun panarajang ka salah saurang lawana. Leungeun bajuna rada digulungkeun ku eta mojang kira samatsikuna. Nembongkeun pakulitan leungeunna nu semu koneng langsat atawa langsa, panonna nu seukeut, sarta seolah mancerkeun cahaya nu sumirat. Estu matak pikayung yuneun mitra.
Genian. Gerendeng jaka wulung ngaranjuk barang mirenge saha eta tangtungan wanoja rumaja. Tetela lain sasaha. Wulan. Bener mitra. Inyana teh wanojan ngaran Wulan. Lengkap nama dia Wulan Kancana. Tersangka sugan teh lain Wulan. Ke. Nah, manehana teh bet kasasar kapal badio jauh di Gunung Baribis tempat guruna. Aya pasualan naonnya. Jeung deui nah manehna teh kudu nyang hareupan dua orang begal nu kacida bosongot bade amprotanana. Kunaonnya? Nya memang dua orang nu ngarapunan Wulan teh. Tapi itu tuh jika nama ditambah ku saurang deui nu juga nantung, manehna teh nyerangkeun. Geus pastilah eta teh komplotan begal jeung meureun itu teh pupuhuna meureun. Kacida pagawean maranehna memang begal alias rampog. Bebegal ka jalma-jalma di jalan-jalan satapa katawa jalan ngembat nu tiiseun. Komo deui mangsa ieu mah. Nu dirampogna teh mojang pisan. Ora tur geulis. Kitu gerendengna jaka wulung. Memang mitra eta mojang lonjang teh jiga nama dirampog ku rampog gerot. Jeung rampog gerot teh lir ibarat manggihan kadu anu runtuh nu kitu bae bisa diperuhkeun ku manehanana. Ceuk pamikir jaka wulung. Nah di mana ayana Ki Jayeng sagara guruna oge dua dulur sapagurona Wulan. Nyata Lingga Prawata jeung Watu Agem. Jeung jigana teh Wulan bakal nyang hareupan hiji pasualan nu lumayan rongkah. Mitra Sunda. Tapi benar-benar di luar sangkaan si dedegan gorila jeung si raksasa nulir dursasana di pawayangan. Eta wanojang ora nu taya lian lah dia Wulan Kancana. Lain hiji rumaja nu ogoan turta samanea. Nu kitu we bakal minang saraya sangkan dibere ampunan ku komplotan begal atawa oge komplotan rampog nu mana bae oge. Wulan nyata murid Ki Jayeng Sagara, hiji tokoh sakti nu kungsi nyekel kalungguhan salaku Senapati Yuda Kadipaten Pajang nu dipimpin ku Arya Panangsang. Nu inyana teh geus ampir paripurna dina ngawasa ilmu silat kanuragan nu neulah jurus Gagak Rimang. Boh gada nu siga panakol bedug dina leungeun si gorila. Oge bedog jagal sapi dina leungeun si raksasa nulir dursasana. Saeutik oge tacan bisa ngaragap nu jadi lawana. Bolo ampar ulah boro kana awakna Wulan. Tungtung buuk nuriaban oge salawasna poos tina panarajang eta dua rampog gerot. Kocap lalaki nu beungeutna bopeng nu tadi nyerangkeun ti kajauhan eta ijen padungdung. Jiga nama geus teu sabareun nempo eta kaayaan. Sagancangna manehna nyorowo ku nada anu nyentak jeung peura. Hei, dasar manusia-manusia nu taya gunana. Boro bisa mewak hirup-hirup. Beri kuleungeun lemor ngaragap ku pakarangge. Ari laing teu begog. Sing bener atuh. Kitu kira-kira corowokna tinu nangtung ngajega nu nyerangkeun ijen patutunggalan. Eta dua lalaki nu ngaraponan Wulan. Maranehna ngagerem bangun ambek naker. Kekecapan ti si bopeng. Nu geus pasti kapala eta rampog gerot ngajadikeun getihna ngagolak naik. Ku kitu na mitra. Maranehana ningkatkeun panarajangna sewang-sewangan pikeun meruhkeun si wanojang ora. Pakarang nu mangrupa gada panakol bedug nu dipiboga ku si gorila. Terus-terusan diputer-puterkeun lir baling-baling nu saterusna mah ngadius kana pelobas sasaran. Oge bedog jagal. Nyata bedog jagal sapi si raksasa nu badis dursasana ge. Bekiting hariung muru lawana. Tapi sok sanajan kitu. Wulan tetep mampu pikeun ngayonan jurus-jurus ngagunakeun pakarang-pakarang hebat ti dua lawana.
Malahan mah mana teh sabaraha kali tungtung pedang wulan ngabelesat ngancam ka palawah tik nu lemah ti dua lawana. Nu ngajadikeun dua lawana teh ambek sarta jengkel, ambek nyedek tenaga midek dibarung ku kakeheul nu lain lumayan. Di pihak sejena, jaka wulung ge kacida kagetna turut terada kasima oge, barang mireungeuh sepak tarajang ti diah bulan kancana. Eta budak ngora oge ngagerendeng alawunan. Bulan, ngan dina waktu sabaraha bulan bae. Manehna mingkin hebat. Mingkin hebat ilmu silatna. Jeung deui asa mungkin geulis kitu gerendengna jaka wulung. Dak dumadak mitra leungeun jaka wulung ngarasakeun yen beungeutna rada hararaneut semu bareureum lir rupa kasumba atawa warna siki buah galinggem sabang sarambutan. Manehana ngalieuk ngatuhu jeung ngenca. Sugan bae cenah taya jalma nu deukeut manehana nu mirengkeun gerendengna turut kalakuanana. Teu kudu diluag dilieuk mitra. Geus tangtu di eta wewengkon taya saurang oge di palebah dinya jalma. Saupama oge aya jalma-jalma, jaka wulung pasti bakal nyahueun. Tapi kitu jiga nambah mitra nu ngaranna katresna atawa cinta memang sok ngajadikeun urang poho kana diri jeung poho kana alam sabudeureunana. Nah kuring teh bogoh kitu ka manehna ka wulan. Harewos batina jaka wulung. Deui-deui beungeutna ngembang kadu. Lantaran dasarna memang pakulitan jaka wulung mah rada hideung, ku kituna paroman jaka wulung jadi semu beureum kolot. Jaka wulung laju gideug. Katresna kuring can nyaho naon ari tresna. Halo Nuroy. Lamunan jaka wulung kagebah ku hiji sorahan daruan upeura. Tulila cerlacung sang dua lawan wulan laluncatan mundur ngajauh ka tukang ti pakalangan barinya campah oge ka diah wulan kancana. Saterus sama si Bopeng ngajiga nangtung ajeg. Bari tetep manehna teh nulak cangkeng yang hareupan si Wanoja Jipang panolan. Manehna jigana yang hareupan bulan tah ieu. Ieu jigana mah hiji pacungalan nu teu gampang pikeun wulan. Kitu ceuk pamikir jaka wulung mangmelangkeun. Hebat oge maneh. Budak geulis. Si Bopeng muji oge ka wulan. Sorana semu peura jeung berat siga nu kaluar tina ti korona nu pita sorana teh ruksak. Dia wulan kancana laju neuteub seukeut ka palebah si Bopeng kapala rampog. Manehna ngarasa yakin yen si Bopeng mah ngabogaan tingkat wawasen nu leuwih luhur lamun dibandingkeun jeung dua urang anak buahna. Kulantaran eta manehana tetep sayaga masang pedang ipisna di hareupeun dadana. Kalawan kuda-kuda nu tetep siap sayaga pageuh eta mojang bener-bener siga manuk sriti sabang sawalet nu deuk siap papacok kana mangsana. Budak geulis. Yo. Sacan kuring bener-bener turun tangan. Kukuring dibere hiji pangwawadi. Leuwih hade. Anjeun geuwat serah bongkokan ka kuring sabatur-batur. Sok. Tunda tah pedangna dina taneuh golerkeun. Jeung serahkeun naon bae rupa perhiasan emas intan berlian nu dipibanda. Sarta oge harta banda nu ku anjeun dibawa. Sok. Lamun teu kitu. Tangtu goreng balukarna. Tapi lamun dilaksanakeun kuring ngajamin yen anjeun bakal mulang barining aman moal diganggu. Kitu
penegasan ti si Bopeng. Kumaha pangaruhna pikeun wanoja geulisna lah diah bulan? Setelah diah bulan masih netep seukeut kapala rampog kalawan kuda-kudana nu tetep teu robah teu endag bulu salambar. Sok. Budak geulis. Kukuring rek dihitungnya. Dihitung nepi ka 3. Kitu ceuk si kapala rampog. Sok. 1. Mitra, diah bulan teu endag sacongo buuk. Sok sanajan ngan ukur salah saji ramona teu endag teu oyak. 2. Teu pandai tamojang malah mingkin seukeut kapalobah si jawara nu nalah si Bopeng. 3. Kumaha mitra? Tetela taya nu robah, taya nu endag tina awakna wulan tetep sayaga dina kuda-kuda nu tegep. Sajongjonan marehe comrek sepi jempling, taya nu lemek saya nu nyarek. Dak lumadak. Siun! Belesat na hiji manuk melesat mentasan kalangkang na mayungan taneuh di sabudeureun eta wengkon. Nyata di antara si Bopeng jeung Dewi Bulan. Eta pamimpin rampog teh godeg. Anjeun geus dibere panglawadi. Ulah nyalahkeun budak geulis. Set. Dina leungeun si Bopeng geus dicekel pakarang sarupa kampak. Kampak nu wangunana badag nu matana teh lebarna kurang leuwih sajengkal. Celing. Eta 2 mata kampak teh gugurilapan mantulkeun cahaya panon poe. Hal eta teh negeskeun kacida seukeutna pakarang si kapala rampog. Sarta teu anta parah deui. Cerelat! Kalawan dibarung sorang ngagaur handarua nu semu peuralir ibarat maung lodaya. Kapala rampog grot ngablesak luncat laju narajang bari ngabar kampakna kapalobah pedang ipis dina leungeun diah bulan. Cerelat hut! Kolebat! Kampakna ngabalukarkeun sora nu lir susuitan. Diah bulan teu hayang nakiskeun pedang ipisna kana kampak badag dina leungeun si Bopeng. Dek! Eta mojang tapak deku. Sarta siut pedangna disabetkeun laju kapalobah ke kemplongan si Bopeng. Tapi si Bopeng geus bisa ngajudi eta hal. Kulantaran eta kalawan cepet naker manehna ngabelokeun kampakna teh ka beulah handap. Tapi mitra, diah bulan kancana geus bisa ngajudi ngira-ngirakeun ieu kamungkinan dilakukeun ku kapala rampog. Saacan aworna 2 jurus hebat. Eta wanoja ngagentak narik pedang ipisna kalawan cepet. Laju kumanehna disabetkeun kalawan cepetna keur kapalobah dada lawanna nyaeta kapala rampog. Budak geulis edan. Ti Bopeng ngaranjug oge ampir bae tungtung pedang diah bulan kancana ngahanca kana palebah dadana. Untung bae manehna bisa ngajaul kira-kira 2 lengkah ka belah tukang, tapi teu burung. Kapala rampog kekerot bangun miti ngarasa jengkel oge. Manehanana boga paniatan
moal deuk nganggap sepi ka eta mojang ora. Nu kitu wae gampang diperuhkeun ku manehanana. Nu dilawan ku manehna saperti manuk sriti atawa sabangsa walet, nu tetela mampu ngagerakeun awakna kalawan tangkinas kacida. Tapi mitra Sunda, kapala rampok yakin, sayakin yen manehna ngabogaan tanaga nu jauh leuwih rosa tibatan wulan. Manehna nguntup muyukna keur mitra, kukituna manehana terus-teruskeun ngadiuskeun panarajang nagunakeun kampakna kalawan pamaksudan deuk ngahantem laju pedang ipis dia hulan kancana. Saperti kalolobaana komplotan begal atawa rampok, nuluang rumrahna manusa nu bosongot bade amprotan, jurus-jurusna moal beda ti kitu oge. Sanggeus kitu kekecapan marehna oge kalalasar jeung sugal. Mitra mimiti nama dia hulan kancana mampukeun ngayonan jurus-jurus panarajang nu kumaha bae oge nu didiuskeun ku si Bopeng. Tapi lila-kalilaan mah tembong. Yen katangginasan karancina senage merlukeun tanaga nu lumayan kuat. Ku sabab eta mungkin lila dia hulan rada kateter oge. Manehana nangan bisa guar-giwar gulak-gilek sarta ngepeskeun sabab panarajang lawana. Kalawan manehana teu mampu nyieun hiji serangan pangwales. Kapala rampok laju cungar-cengir nembongkeun huntu-huntuna nu renteg nu semu hideung, nu tetela huntuna ge Bopeng mitra. Menggeus atuh budak geulis. Cerah bongkopan wae neng, salah bongkokan. Si Bopeng bari nyapukeun sukuna nu hideung lestreng siga suku meja ka palawah sukuna dia hulan. Leuwih hade pae tibatan kudu salah bongkokan kai lain. Kitu cek dia hulan kancana ngacorelat luncat laju ngajaul mundur nyingkahan sapuan si Bopeng. Si Bopeng memang ngahaja teruskeun panrajangna. Tapi leungeun katuhuna ngagupai bari nyarowok. Hei, dulur-dulur. Hayo ka dieu, ringkus bae ieu budak sombong teh euy, bareng. Kitu panitahna ti kapala rampok kadua anak buahna nyata ka si Gorila jeung ka si Dursasana. Si Gorila katut si raksasa nu Dursasana nu ti tadi teh ngalajoan eta padungdung. Hudang deui sumanget juangna. Sumanget tempurna satuluy mah kalawan babarengan. Marana laluncatan ka pakalangan, si Gorila luncat ti belah katuhu, sedangkan si raksasa nu siga Dursasana luncat ti belah kencaeun dia bulan. Deui-deui si Bopeng kapireng marentahkeun ka anak buahna. Hei, cerek deleg manehna hirup-hirup euy. Ulah nepi ka kagores saeutik oge ku pakarang Andika. Oh siap Kang. Siap Kang. Walon anak buahna ampir bareng nyatujuan kana naon nu diparentahkeun ku kapala rampok. Mitra Sunda nu mulya, wanoja nullah dia hulan kancana ngarasa melang oge dina hatena. Manehanana bisa ngabayangkeun kumaha panasiban dirina saupama manehanana bisa diringkus hirup-hirup ku rampok-rampok grot. Jiga nama nasib manehna bakal leuwih pikagimireun tibatan naon bae oge. Dia hulan kancana jiga nama mibanda pasungalan nu rongkah kacida. Kukituna eta wanoja teuneng ludeung teh ngagorowok handaruan. Hai, rampuk bae. Kuring teu gimir teu sieun teuing. Kitu cek eta wanoja bari muter-muterkeun pedangna siga kincir angin. Tapi jiga nama nasib eta wanoja mitra, moal sakumaha nu dibayangkeunana. Dina kaya nu kacida samporetna pikeun dia hulan kancana. Dak dumadak. Cerelat, hup.
hiji jiri melesat sarta tep untuk nincakeun sukuna dina taneuh persis disagigireun dia Wulan Kancana. Buh si Mojang oge kompotan rampok gerot. Sarua pada pating raranjuk bawaning kaget anu lain lumayan. Sarereangan bisa mirengkeun sakolebat kalangkang nu ngacorelat kalawan cepet naker. Sarta nyaho-nyaho eta kalangkang teh ngajirin ngabadega nangtung bisa gigireun dia Wulan Kancana. Laju eta tangtungan teh cumarita ka begal-begal gerot. Tadi lain kisila teu gableg kaera teu boga cedok maraneh tilu jalma kot ngaraponan budak leutik baringan saurang. Estu jalma-jalma nu kaniaya kitu kedalisan ti eta jiri anyar pinanggih nu ngabedega. Eta kompotan begal pating raringeuh laju pating haruleng harga menang sajongjonan lantaran maranehna teh kacida ngaranjugna ku kadatangan eta nonoman. Kitu deui si Wanoja nu neulah dia Wulan Kancana. Pinyana teh nganukur bisa neuteub anteb kanu anyar datang jeung anyar pinanggih. Sarta kacida ngaranjugna eta budak barang nyetengan saha tangtungan jalma nu datang teh. Geuning anjeun kitu ceuk dia Wulan Pondok. Jaka Wulung laju ngareret ka pelobah beungeutna dia Wulan. Dasar budak geulis kawanti-wanti. Nalika manehna reubas oge angger bae beungeutna teh geulis. Wulung. Kitu deui ceuk eta Wanoja. Nya Wulan. Kuring Wulung. Walon jaka Wulung lalaunan. Laju manehna imut ngagelenyuk kareueut. Ieu kuring. Lain jurig Wulan, lain. Nah, anjeun teh pan dongeng nama panjang Wulan. Kayak didongengkeun. Teu naon atuh Wulung. Sok atuh gira pedar dongengna Wulung. Kuring siap ngupingkeun naon caritaan anjeun. Oh, geuh. Kieu dongeng nama Wulan. Dina mangsa eta teh Wulan. Hei, Arun. Mitra sora nu handaruan nu nyentak ka eta dua nonoman teh ngajadikeun Jaka Wulung jeung dia Wulan Kancana pating rarenjad. Eta dua nonoman teh kakara sadareun yen tetela disambudeurna masih narangtung tilu urang rampog nu bosongot bade amprotan. Si Bopeng nu jadi pupuhu rampok gerot, si Gorila nu badis monyet badag ti Borneo, jeung si Dursasana tina wayang golek. Maranehana neuteub seukeut ka pelebah Jaka Wulung bari paromana ngembang wera. Taur pangarang sanes mitra, sanes ngembang wera langkung leres nama. Nyaeta rada semu hideung paroman kompotan rampok gerot teh tangtuna wae komplotan begal teh jengkel lantaran manehna dianggap sepi ku eta dua nonoman. Bulan jika nama urang teh dina di tengah pakalangan ijen patunggalan ceuk Jaka Wulung sahayuna. Upama kitu ngawulan. Yuk atuh urang cepet bereskeun wae Wulan. Yuk. Keun bae lah. Tenang. Kitu ceuk Jaka Wulung siga nu heuheureyan mitra.
Wanoja nunalah dia hulan kancana mitra deui ngaranjug. Barang nguping kekecapan jaka wulung nun nada nateh siga nu heureuyan. Siga nu sahayuna. Ceuk pamikirna. Nah ieu budak teh geus euslem kitu pedah kungsi manehna teh murag kana jungkrang bareto. Manehana sorangan ampir-ampiran jadi korban katelengesan begal-begal gerot. Tapi bener-bener mata kemang kacida. Bisa-bisana eta pemuda Rudin nunalah jaka wulung ngedalkeun hiji kekecapan siga kitu nu saolah-olah ngagambarkeun yen eta komplotan rampok nu bengis tur tangabogaan kasaktian nu linuhung teh ngan saukur barudak bolon wungkul. Kitu deui tilu begal teu eleh pada pating rarenjag. Maranena teh tayalian mitra komplotan rampok gerot nu dipikagimir tur tadi pikasieun ku balerea di eta wilayah. Sarerea pada gigis miris lamun mirang komplotan rampok nu dipimpin ku si Bopeng. Tapi kiwari hiji budak anyar pinanggih mencrong ka maranehna ku panon sabelah. Tetela dengan saukur kitu para mitra. Malahan eta budak teh nunalah jaka wulung nyaritana ka begal teh bari teu ngaliuk saeutik-eutik acan ka palebah maranehanana. Budak kelosia. Si atal hadol. Dur. Hayo. Ari lain ngalawan si budak keulis euy. Tiga tadi. Uing mah deuk nyang hareupan ieu budak edun. Gawat. Manehna kudu dibere hiji pelajaran balukar tina kakurang ajaranna ka kami. Mitra, tidur sasana, oge si gorila, marahna siap sayaga kalawan pakarangna sewang-sewangan. Tapi duana nage mitra sabenerna teh ngarasa jerih atawa segen pisan, nyata ngayonan wanoja nunalah dia wulan kancana, nu di luar panyangka maranehanana. Tetela eta mojang geulis teh mibanda tingkat ilmu silat kanuragan nu lain bantrak-bantrakeun hese judi ku sahabai oge. Eta dua anak buah rampok nu geus 11 taun ngaraja dewek jadi rampok gerot nu dipikagimir teh. Gigis miris yang hareupan wulan. Maraneh ngarasa teu untupan ngayonan kahebatan jurus-jurus dia wulan nu masih keneh manjing rumaja. Mitra sabenerna mah marahna teh leuwih hade nyang hareupan eta budak edun nyaeta jaka wulung. Marahna ngarasa boga keyakinan yen bakal untupan pikeun meruhkeun jaka wulung nu ceuk maranehna mah pira budak satepak biasa nu nurus tunjung. Eta dua begal ngarasa nguntup nguyup bisa meruhkeun jaka wulung ku hiji atawa dua jurus nu biasa. Tapi teu kitu panginten mitra. Di sejen pihak, kapala rampok nunalah si Bopeng pamimpinna neuteub ka jaka wulung di luhur kahandap ti tenaker. Jangkungna eta budak cek manehanana paling-palingan semet ceulina. Awakna ge siga nu rengkung sarta teu loba ngabogaan tanaga. Tapi tadi manehna kungsi nitenan. Yen eta budak teh melesat bangun cepet sarta nyaho-nyaho geus ngabadega nangtung di belah ditu. Katambah deui ku kekecapana jaka wulung nu ngandung hiji kekecapan nu nadana ngeyehkeun atawa ngahina ka maranehanana geus bisa dipastikeun paling henteu eta budak Rudin teh mibanda kawani nu lumayan. Si Bopeng sama sekali teu bisa ngajudi. Kumaha tingkat lesen jaka wulung. Manehna ngan bisa ngira-ngirakeun yen ieu budak teh boga kawani nu lumayan gede. Yang Rudin. Maneh bener-bener musik-musik ulah mandi euy. Datang ka dieu teh ngagaruwahkeun kami. Ceuk si Bopeng ku sora nu peura rada nyentak ka jaka wulung. Tapi keun bae lah pikeun panghormatan. Teu kuring.
Sok sebutkeun euy. Saha ngaran maneh jeung ti mana asal maneh tiyang? Mitra satuluyna mah bari ngangkat dadana bangun sombong naker. Si Bopeng laju neruskeun kekecapana. Bisi hayang nyaho euy jang. Ye. Ceuk si Bopeng manehna bari nepakan dadana bangun angkuh ujug takabur. Ye. Ngaran Uing. Catet wilain. Ngaran Uing nalah Kalamarica. Saupama maneh hayang nyaho ngaran kuring Kalamarica. Ceuk si Bopeng manehna teh nikukur sasatna teu ditanya ku Jakawulung. Tapi mitra Sunda nu mulia, Jakawulung teu ieu nembongkeun hiji perubahan paromana naon. Manehana teu gedag buuk salambar ceuk paribasana, teu gimir sacongo buuk. Barang mireng kakecapan si Bopeng nu nikukur teh, manehna teu kirem-kirem. Seolah-olah ngaran nu dikecapkeun ku si Bopeng teh taya pisan haratina naon pikeun dirina. Ye. Kalamarica. Sabenerna mah kuring teu hayang apal, jeung kuring teu nanya ngaran maneh. Tapi hade euy. Hade. Lamun ilaing nanyakeun ngaran kuring, genteraan euy kuring ku panalah Jakawulung. Nu satuluyna mah kalawan teu disangka mitra Sunda, Jakawulung ge ngahaja manehna teh nekenkeun deui ku hiji jujuluk nu kungsi dibikeun ka hiji jawara jahat nu sejenna. Bisa hayang nyaho. Sakali deui. Ngaran kuring Jakawulung alias Titisan Ki Bujanggamanik. Kitu. Kekecapan Jakawulung teges kacida nu matak ngageterkeun eta wewengkon. Mitra sajongjonan mah opat jalma nu dinya pating haruleng kaasupulan. Pikeun jalma-jalma nu geus sakitu lilana malang mulintang di dunya kajawaraan atau pasilatan. Sakurang-kurangna kungsi mireng ngaran-ngaran para jawara nu mibanda ngaran-ngaran nu kakoncara atawa linuhung. Boh jawara eta teh nu geus lila ngaleungit ti pakalangan pasilatan atau oge nu masih pada kumelendang di dunya kajawaraan. Eta opat jalma kaasup dia wulan kancana. Barang ngadenge eta kekecapan Bujanggamanik. Marehna oge saeutik lobana nyarahun yen di dunya kajawaraan nu neulah Bujanggamanik teh malang mulintang ngajawara nu ampir-ampiran taya tandingna di sababaraha wewengkon. Bujanggamanik taya lian salah saurang nu mibanda ngaran nu kakoncara ka jana pria nu kawentar ka mana-mana. Oge hal eta teh kungsi didongengkeun ku guru-guru maranehanana. Jeung kiwari mah dihareupeun maranehanana saurang budak rudin geus ngaku-ngaku yen manehana teh taya lian titisan Ki Bujanggamanik. Di sagedengeun eta wanoja nu neulah diah wulan kancana oge manehna teh kungsi nguping dina perkara Bujanggamanik. Taya lian ti guruna nu neulah Ki Jayeng Sagara. Guruna nyebutkeun ngaran Bujanggamanik salaku hiji jawara tangguh-tangguh nu sudah tanding di sababaraha wewengkon atawa di sababaraha wewengkon atau wilayah di Jawa Dwipa atau Pulau Jawa. Salian teh eta daratangna ka Gunung Baribis di wilayah Jipang Panolan. Salian ti maranehna teh dina raga nyamunikeun dirina tina udagan prajurit-prajurit pajang
Jika nama tumali oge jeung eta gelaran jeung eta jujulu nyata bujangga manik sanajan maranehna teh nyata wulan lingga prawata oke watu ageng teu nyarahun kumaha jujutanana. Tapi nah bener yang jaka wulung nyata titisan jawara hebat bujangga manik. Mitra nu mulia, ku kekecapan eta teh dia wulan kancana beuki ngarasa yakin sayakin-yakinna yen jaka wulung geus edun alias euslem balukar manehna murag kana jungkrang nulung kawing. Dak dumadak kapirang hiji sora nyata si Bopeng ngabarakatak. Jang Rudin, budak Rudin, ulah ngalindur tengah poe ereng-erengan. Lucu guyon, guyon ilaing, lucu kadengina. Cek si Bopeng alias si Kalamarica. Deui-deui inyananya kakak seuri, kalawan seuri nu leuwih tarik handaruan tur lila oge. Dituturkeun ku seuri-seuri nu pating cakakak ti anak buahna. Mitra geus bisa dikira-kirakeun. Komplotan rampog, siga komplotan bromo corah liana, boga cara dina seuri nu ampir teu beda. Nyata sarua pada matak ngajengkelkeun ka golongan-golongan bodas. Cenah naon. Sok umbar seuri maraneh kabeh. Walon jaka wulung ku soran lalaunan. Cekuring sok sareuri sok geura saruka bunga. Saacan ari laing sakabeh disaling serikeun ku jalma rea sok sareuri. Kitu walon ti jaka wulung mitra. Naon balukarna pikeun sarea utamana mah komplotan rampok gerot. Sora lalaunan ti jaka wulung teh memang hampir teu kapireng. Tapi atra jelas. Sorana hampir-hampir teu kareungeun. Tapi jika nama diwangun ku hiji geteran soran nu dilapisan ku tanaga lapisan, seolah-olah rek didengi heug teu bae kajeun. Jaka wulung sama sekali teu paduli teu merosea. Tapi tetela mitra Sunda nu mulia, lain deui tumerapna kacida hebatna pikeun tilu rampog. Anu tiluana teh ujug-ujug ngeureunkeun seurina meh bareng. Persis pisan siga jangkrik nu terus cicing lantaran paureun katincak ku suku gajah. Maneh memang neangan modar jang. Si Kalamarica nyorowok satuluyna mangga corelat deuk ngadiuskeun panarajangna ka pamuda nu neulah jaka wulung nu disarangka ku maranehna katut ku wulan oge. Hiji pamuda Rudin nu ngaku-ngaku titisan jalma santri mandraguna nu lelah bujangga manik nu ceuk pamanggih wulan oge yen jaka wulung teh ngalindur atawa euslem lantaran kakecapana pasti jauh tina kabogana atawa wesena nu dipibanda ku jaka wulung mitra. Cageula mitra Sunda nu mulia, insyaallah dongengna upami teu aya wagelan kira langkung 2 dintenan lah sadongeng, namung durasina langkung panjang panginten gitu. Mangga dilebetan wae komentarna dina dongeng di palihandapna kumaha upami 2 dintenan namung langkung panjang durasina ti biasana. Hatur nuhun kana perasasan wargi-wargi nu mulia. Hapunten kana samudaya kalepatan Kang Asep sapara kanca ti dongeng Sunda. Hatur nuhun ka pangarangna Bapak Hermawan Aksan. Pamugia ageng manfaatna kanggo urang sadaya. Pamugia urang sadayana sapapaosna ditangtayungan ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sumangga mita Sunda nu mulia.
Mitra Pasundan, cag heula rupina sakitu heula mitra, insyaallah sanes waktos wangto bitrasieun deui. Serial Silat Sunda karya Bapak Hermawan Aksan, kawayan naskah Sunda ku Kang Soni Maulana sareng Kang Asep. Hapunten kana samudaya kalepatan sinareng kehilapanana, mudah-mudahan kagungan manfaat anu ageng. Sumangga mitra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.